mana ieu nya? Si Tony, duh, ribu ieu mah euy main bal teh yo. Tuh si Tonian mah bagian sayap kiri luar. Ah, pokoknya tuh aing geus pisan, ancam encep pemain teh. Lu? Ton, luat ya. Kurang geus di dieu nungguan. Luat, buat tidak tuan. Heeh, siap. Yuk. Aduh, Pak, hampura lu. Telat yo. Terus mana mana ya? Lah ngalong heula, Pak. Lah, ngalong ancam encem yeuh geus jam 4 tah. Heuh ya itu nu jam. Nanti urang teh bagian ngalawan itu tuh. PSGC urang teh ieu teh ya bagian persahabatan. Teh kripu lamun eueuh maneh da eueuh sayap kiri luar. Lupa lu kalau teh yang entak nyeblak. Cicing dia heula pariksa heula. Hah? Kuat ieu mah aing. Hah? Geus kabeh jalan-jalan. Atuh. Yo, urang di heula ka ditu nya. Lunas ya. Siap. Mun lila ku aing dipindahkeun ka kana di masa. Tuh. Hayang kieu euy. Alah. Pak, kacul teh geus gede. Geus teu kuat hayang ulin ka awewe. Hayang ngasa. Adit. Baju halus euy. Ah, milik euy. Ini parah nih. Nih. Halus ieu mah euy. Wah. Pasti ieu jersey Rio Apparel ieu yo. Wah, halus yakin euy. Ah. Aduh, enak dipake-nake deui euy. Milik ieu mah. Aya pan keur main bal isuk aing. Tuju aing. Halo guys. Nah, rekan-rekan Pakadus Motret, buat kalian yang mau bikin jersey bola dengan kualitas terbaik dan harga terjangkau tentunya. Kamana Cul? Nah, Rio Apparel. Rio Apparel teh saha? Apal tuh maneh nu bogana saha? Ownerna? Teu apa? Teu apal poho deui euy. Asli orang Pangrumasan. Nah, ownernya Iman Palbes. Aya IG resmina Rio Apparel, TikTok resmina oge Rio Apparel. Pokona mah order kadinya gas pokona mah. Enak tuh bajuna. Enak Pak yakin tuh. Rek main bal maneh ayeuna. Hah? Rek main bal? Rek ayeuna. Mah kos nu bisa. Siapa batas lagi mulungan bal. Atulah. Pemain hebat kieu ge, naturalisasi. Oh. Jadi tigana. Tigana Rohingya. Rohingya. Ieu teh pemain naturalisasi baru dari Rohingya. Nah, pokoknya mah siap menuju Piala Dunia 2026. Oh, siap. Nah, nantikan, guys. Gacul. Apa? Cengklek.